Sampurasun barudak tepang deui sareng Teh Iya dina acara Caki Carita Kitab Suci. Keke asa ada sora-sora naon ieu nya? Oray-orayan luar leor mapai sawah. Barudak sawah parena sedeng bekah. Barudak, hei, haroyong permen henteu. Hoyong. Sadarieu atuh nu hoyong. Saha nu hoyong teh? Abdi. Oh, seueuran geuningan. Kayaknya cekap teh nya permenna ke urang bagi permen lah. Ku ibu di ku Teh Iya dibagi permennya nu sami. Nah. Terus satu lagi siapa? Ya, Ageng. Ayo ke taman lagi. Ayo. Nuhunya teh. Mega gini. Sami-sami Mega. Pan tadi Teh Iya atos masihan permen ya? Nya. Tah ayeuna urang ngadangukeun carita. Carita naon eta teh? Hayu urang nyakseni sasarangan sareng Sobat Caki. Ajakan Sobat Caki na. Hayu. Sobat Caki, urang ngadangukeun carita salanjengna. Yuk urang sakseni. Harita waktu Yesus sareng rombongan angkat ka Yerusalem, nyaeta anu pamungkas ngalangkung ka hiji kampung. Di dinya aya 10 urang anu boga kasakit kulit, anu matak pikagilaeun sarta can aya ubarna. Leungeun jeung beungeutna carorop. Maranehna ngahaja caricing di dinya, mencilkeun maneh ti keluargana. Waktu Yesus ngalangkung ka dinya, maranehna nyampeurkeun ka Yesus sarta pating corobok ti kajauhan. Guru, cek atuh sing hawatos ka abdi. Yesus ningali ka maranehna. Teras nyarios. Jig, ayeuna mah maraneh menta dipariksa ka imam. Sabab maranehna moal bisa ditarima ku keluargana lamun can disebut cager ku imam mah. Barang maranehna keur di jalan rek mariksakeun diri ka imam, kasakitna teh calager. Harita di antara maranehna teh aya urang Samaria. Manehna mah gancang bae balik deui nepungan Yesus nganuhunkeun. Tapi anu sejenna mah terus we barali ka imah maranehanana. Yesus naros. Kapan anu calager teh aya 10? Mana anu sejenna? Gening kalaka urang asing anu mulang tarima ka pangeran mah. Tadi urang parantos sasarangan nyaksian carita kitab suci. Urang kedah diajar supados urang tiasa nganuhunkeun ka Gusti teh kanggo sagala kasayan anu tos dipaparinkeun ka urang. Tah, dukia dieu heula nya caritana engke aya carita-carita nu sanes deui. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.